Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa taqwah. ثم قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم وبلغ الرسول نبيه الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, para alim ulama, para sepuhan sadayana anu mulia, mengatur laku penata acara anu perceka sareng paweksa penyelenggara manaqib anu berbahagia, ibu-ibu nusatuhu, bapak-bapak nusatia. Alhamdulillah pinarangan fadlna Allah rasadayana dina saama ayeuna parantos tiasa nongkong sagedong-gedongna wanci sabumi-bumina reutkeun ka bandara tempat-tempat nyatapina bimbingan ieu manaqiban anu mudah-mudahan berkahna khusus kami penyelenggara umum dan urang sadayana. Sehingga penting hasil kalau buah kata pucuk kagaliputi jeung geus dibari kadahar malah mandarang ala tariqah qadiriyah naqsyabandiyah kami sareutna karaos urang sadayana di dunya para tugikeun ka akhirat. Amin ya Allah ya Allah. Ibu bapak rahimakumullah, dekaraos pagertosna waktos dekarasa robahna mangsa deka ciri gunta gantina wanci urang ayeuna parantos aya dina sasih Ramadan, di mana sasih Ramadan teh ngarupikeun sayyidus syuhur, rajana pirang-pirang bulan. Dina bulan Ramadan Allah ngalimpahkeun kurniana kana urang sadayana. Dina sasih Ramadan pantos sawarga dibuka lebar-lebar ku Allah. Hartosna kesempatan urang meraih surga dina sasih Ramadan terbuka lebar. Pintu neraka ditutup rapat-rapat, setan diborogol. Kemudian pahala ibadah urang dilipat gandakeun, lamun ngalaksanakeun ibadah sunat pahala wajib, lamun ngalaksanakeun ibadah wajib dilipat gandakeun pahalana dugi ka 70 kali lipat. Dina bulan Ramadan dah dikubur nu keur disiksa direndeheula. Dina bulan Ramadan doa dipanjatkeun pasti dijawab. Dina bulan Ramadan sedekah nu dikaluarkeun pasti ditampi. Detik menit jam poe jeung mingguna leuwih utama tinimbang detik menit poe jam minggu anu dina bulan sanesna. Jadi urang ngaros bunga aya dina sasih Ramadan. Oge sasih Ramadan teh ngalupikeun sasih riyadhah. Tetapi sasih training, bulan pelatihan. Ngarah naon urang dilatih, ngarah langkung sae, langkung nikah. Sapertos tukang tinju, melebat latihan, beres latihan, tinjuna akan lebih hebat lagi. Seorang perenang masuk latihan, beres latihan, renangnya akan lebih hebat lagi. Seorang pelari masuk latihan, beres latihan, larinya akan lebih cepat lagi. Nya kitu deui urang sadayana lebet kana Ramadan dilatih ku Ramadan maka diharapkeun langkung sae deui. Ningkat imanna, ningkat taqwana, ningkat amal solehna, ningkat akhlakul karimah. Sabab bulan Ramadan ngalupikeun madrasah. Ari madrasah teh sakola anu baris ngaluluskeun wisudawan sukses. Bulan Ramadan ibarat kawah candra di muka anu baris ngarobah jabang bayi tutuka jadi seorang Gatot Kaca. Bulan Ramadan ibarat metamorfosisna kupu-kupu anu asalna kupu-kupu saya dapat terang nya eta naon Bu? Hileud. Jadi memeh kupu-kupu teh hileud. Ibu resep kana hileud.
Nah make terus geuleuh ateu merah itulah hileud. Jadi rata-rata urang kana hileud ngarasa geuleuh, benci, resep naon sabab nu bieu bikin gatal, bikin merah, bikin gak nyaman. Tapi eta hileud alim salami lamina jadi hileud, eta hileud puasa. Sup kana kepompong, teu dahar, teu minum, teu sare, lawan jenis ditinggalkeun, kahujanan, kapanasan, kaanginan, hanya bergantung pada satu rambat saja. Nah, sababna eta hileud berani mengambil resiko seperti itu, mau bersusah payah, kumaha eta hileud hoyong robah. Maka dina waktu anu ditangtukeun ku Allah, lahir atanapi keluar tina eta kepompong teh nyaeta seekor kupu-kupu. Ari ningali hileud ningali kupu-kupu beda, ningali hileud mah geuleuh, ningali kupu-kupu mah resep. Enak dilihat, sedap dipandang, kupu-kupu hidupna di taman-taman bunga, anu dituangna sari-sari bunga, di mana wae gentreut pernah karusak. Selunak apapun ranting yang diinjak oleh kupu-kupu tidak pernah patah. Kupu-kupu bermanfaat kawinkeun putik kembang jeung putik kembang nu sejenna sehingga jadi buah. Itulah profil atau karakteristik seekor kupu-kupu atau pairingan pondok pesantren Suryalaya. Logo nanti lain hulu mau, tapi kupu-kupu. Da sigana urang mah nyeun yayasan leuwih sareng kupu mau. Ya mah kupu-kupu sing horeng proses hayang jadi kupu-kupu teh bukan barang gampang. Tesim salabim abrakadabra tapi melalui proses panjang, melalui riadah. Meureun mungkin barangkali urang oge dalam kehidupan siga hileud ibu memehna teh urang teh. Sok ngadeulan ka salaki, salaki ngadeulan ka pamajikan, kolot ngadeulan ka anak, anak ngadeulan ka nu janten kolotna, ka tetangga ka baraya. Sehingga orang lain tidak betah dengan kehadiran kita. Teu betah ku omongan urang, teu betah ku perilaku urang, tindak laku urang. Oh, meureun urang teh hileud. Ibu asok hatelan kalau jantan caroke asok. Oh, ngomong kekurang duit banyak. Kekurang duit mah. Sakalian salaki asok ka imah geus namprak ke pamajikan buru pipit wah kadong minta duit dong. Wah, we duit teh eta teh ngamokna luar biasa kasurupaan pamajikan. Halis nyingsat panon polotot ilung rokeh bibir gending mutunya insya-Allah. Kesanaki. Kalau murid di pulau pondok kurang mereka suka imah teh. Dari carekan bae ku pamajikan atuh beurang ngawak-wak penting ngawek teh. Enten sareng Kangjeng Nabi mah di mana lebak ka bumi nyebatkeun baiti jannati, rumahku adalah surga. Padahal rumah Nabi bukan gedung tinggi bertingkat sanes gedung Sigrong Tagok Spanyol ala Eropa, sangat sederhana. Tapi kenapa beliau ketika masuk ke dalam rumah menyatakan rumahnya sebagai surganya? Kumaha di lebat bumina ada seorang bidadari istri beliau gelis segitar daos. Tah istri Nabi mah dandin dun atuh lain dandin dun. Dan hade dandin hade agama dun hade dunya itulah istri Nabi. Ari urang boga pamajikan kumaha lain dandin dun. Dan mereka dandin medindut ranuntut kau hidup. Batak rek asup ka imah teh lain nyebut baitul jannati maca ayat kursi urang bapak. Bener rek asup ka imah teh Allahu la ilaha illa huwa ini. Jabatan adakan pamajikan teh Gusti rek kaundangan ngumpul jeung ka pengajian jeung ka pasar ieu mah banyak kitu teh we. Isuk-isuk ditinggalian eta ku pamajikan ditalian kana ku kamau. Delung jeung samping jagung sabelah utang we malek-malek bari marolomo amit-amit Gusti. Lain karena panon balekan hidup pehoan ala jaman tadi nyalekan wae paingan ke atuh oh nya hileud keneh telan ka salaki atawa salaki oke kadang-kadang kateuleun kana jadi pamajikan ada sibu masyaallah nya singkat cerita urang teh hileud kitu tapi kabetaheun hirup jeung urang teh tapi kan urang alim salami lamina siga hileud. Alim salam bilamina bikin gatal orang lain. Tak mau selama-lamanya bikin gak betah, gak nyaman orang lain. Maka alhamdulillah kalau jol teh Ramadan Pak, ibarat ayeuna si hileud asup kana kepompong, urang asup kana Ramadan teh. Urang digembleng,
dibina, dididik, diarahkeun ku Ramadan. Nami bulan oge Ramadan, ari Ramadan teh tina Ramadan, ari Ramadan teh ngaduluk. Jadi salamisasi Ramadan dosa urang diduluk ku Ramadan. Alhamdulillah. Siangna saum, ari saum teh siang, ari siang teh imsak, ari imsak teh nyengker, ari nyengker teh ngendalikeun. Jadi salamisasi Ramadan nafsu urang dikendalikeun ku saum. Nah, hamba kudu dikendalikeun ieu nafsu sabab berbahaya. Apakah harus dimatikan? Jangan, karena kita perlu butuh sama nafsu. Peryogi nafsu teh. Padahal nafsu tua, nafsu birahi, peryogi teh. Peryogi. Karena Allah pada hareun nu ngarareunah minuman anu lezat di bumi tapi nafsu makannya tidak punya. Makanya orang teh padiet tidak henteu juga henteu buruk we kubatir. Nafsu makan harus dikendalikan. Da penting nafsu makan itu. Modal jelema gering eueuh nafsu makanan mah sakara diasongkeun oge alim. Sagala ditawarkeun oge alim. Anehnya Pak ari gering loba nawaran urang teh geus cager tah urang nawaran. Ma hayang naon ma hayang sate muhung jang hayang soto muhung jang hayang kebuka tuh muhung jang ari mah sagala pun hayang utah hayang sapalah. Gering mah teh hayang cager jang. Nah, penting nafsu, tapi harus dikendalikan. Kalau tidak dikendalikan, berbahaya. Sama kurang apa makan segala. Kan baheula orang diajar di sekolah, aya karnivora, aya herbivora, aya omnivora, aya makhluk pemakan tumbuh-tumbuhan, aya makhluk pemakan daging saja, ada makhluk pemakan segala. Tahu lah, pemakan segala. Eleh ku domba mah juput we dang daunan dahar teh dibere sate teh mungeun domba. Pemakan daging contoh mau daging we mau dibere cah kangkung teh mungeun. Nya daging we. Lebah urang mah sagala boginya. Urang mah daging disikat, bubuahan disantap, dan daunan digaras, aspal dilebok. BBM diuyuh Pak. Allahu Akbar tingali. Kamari geus aya berita nanti di medsos jeung dina TV bahwa negara kerugian per tahun 193 triliun. Tina naon teh? Tina BBM. Anas urang teh geunah we meuli pertama nyagunya bae mahal ge asal ulah ngantri. Ternyata pertalit keneh bae. Anu dioplos. Aduh masyaallah per tahun 93 triliun. Ayeuna selama 5 tahun dari 2018 sampai 2023 Pak itu. Jumlah jamlan bersara 460 triliunan kurang leuwih. Eta teh akibat manusia anu teu mengendalikeun hawa nafsuna. Sarakah ibu manusia mah sagala rupa geuningan. Anu bieu teh. Ayeuna mah jelema teh geuningan ku sarakah-sarakahna lain imah hungkul di pagar, lain kebon hungkul di pagar, laut di pagar. Laut di pagar. Aya laut di sertifikatan. Lamun kongang mah langit kahayang di pagar apa manehna. Akibatina nafsu eta teh. Nafsu nu mata kaduhuk badan anu eta. Ulah kabaut ku pangujuk nafsu, kagendam ku panggoda setan. Eta teu oleh-oleh tambi dibaca kurang sadayana. Pangeling-elingna atuh dibaca we, da urang atuh eling-eling. Dibaca we tuluy. Juga kiamat masukan kitu tah. Nafsu tidak terkendali membahayakan bukan hanya pribadinya, keluarganya, tetangganya, barayana, negarana, agama dan dunia akan menjadi rusak oleh manusia-manusia anu mempertuhankan hawa nafsu. Masya Allah. Tanda nafsu birahi, kudu kendalikeun nafsu birahi. Lamun teu dikendalikeun punten lain pamajikan urang hungkul Pak, pamajikan tetangga kita digarap. Lain salaki urang hungkul dilayani, salaki orang pun kita layani. Kenapa? Karena nafsu birahi yang tidak terkendali. Apa pengendalinya? Berkaitan dengan bulan ini adalah saum. Ku puasa dikendalikeun nanti. Gan puasa nu mana? Meureun pertanyaanna. Dengan sesaletik jelema nu puasa geuning ngomongkeun batur mah ngeureun ya. Ti asar ngomongkeun batur nepi ka magrib. Dicarek teh ku ustad euceu, ayeuna teh bulan puasa, ulah ngomongkeun batur doraka, ih ngabuburit ustad.
Aya maca Quran ngomongkeun nya. Puasa ngabohong deui si bapak puasa di pasar tukang jualan buahan. Ibu mangga cenah jeruk amis gak kamu buka. Ai diraosan teh leres ibu amis ngan contona hungkul nu amis teh. Nya sesana masakna saya kasih kabeh. Komplain kasih mang mau wadul make tu ibu cek mang cenah amis si jeruk teh kumaha kitu asem mang. Sakumaha asemna ibu sakeresek kasih kabeh. Leuh ibu sakeresek mang masa gorobong tukus asem kabeh. Itu tukang tipu tah tukang kabohong. Eta teh puasa eta teh. Puasa nu mana atuh? Puasa anu tilu teh tos teu asing deui keur urang sadayana. Anu diungkapkeun ku Imam Al-Ghazali, hiji saum umum, dua saum khusus, tilu saum khusus, tilu khusus. Upami ngabantun tina anu diduhikeun ku Tuan Syekh Abdul Qadir nyata saum syariat, saum tarekat jeung saum hakikat. Istilah yang berbeda tapi sama intina. Naon puasa syariat? Puasa syariat ma ayyum sika anil makulati wal masyrubati wa anbiqa'in nisa bin nahar. Ngajaga diri urang tina barang tuang, tina barang leueut, bersetubuh suami istri di siang hari dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Eta mah puasa naon? Syariat. Ari puasa syariat mah ukur beurang we ngumpul teu jeung pentingna. Puasa syariat mah dina sataun teh sabulan we bulan Ramadan ngumpul nu wajibna. Eta puasa syariat, insyaallah urang bakal mampu ngalaksanakeun puasa syariat. Bujang-bujang urang nu geus dewasa, murang kali ari oge bisa ngalaksanakeun puasa syariat. Da memang bakal menang kabungahan puasa syariat oge. Iraha bungahna teh nyaeta di antawisna dina waktu maghrib bunga waktu maghrib. Memang saurna bilis shaimi farhatani, bagi orang yang melaksanakan puasa teh ada dua kebahagiaan. Indal iftar nu kahijina waktu buka maghrib, wa inda liqa'i rabbih jeung dina nalika patepang sareng Allah kayak di surga. Maghrib tidak dipungkiri bahagia panurang teh di Arab-Arab adan maghrib teh teh ditungguan malah budak mah eta teh geus ngocek-ngocek eta we geuningannya kolak jeung sakua jeung channel di jam 5 keneh eta teh wah diputar-putar tapi keun ka kilu keneh channel lamun bisa ngomong cek channel aja dongeng di lieur di puih-puih dan segala aya atuh geuning jam 5 teh Masya Allah kolak cau kolak cangkalen kolak jamu kerupuk ojai kerupuk mie rawan bala-bala kehu seblak cimol cilok aya kabeh anu seuing bala-bala aya we teh memeh bulan Ramadan teh bala-bala mah sudah berlengger eta nya engke teh beres Ramadan teh kolak mah eueuh tah bala-bala aya keneh we teh hebat teh bala-bala juara kahiji we bala-bala Pat sengit bala-bala eta di tengah imah pada molototan ku sarere. Enungna bapana anakna dina akina icuna kabeh molototan bala-bala. Begitu mong adan Allah can tapi kana akbar bala-bala geus meh tilu. Kada dirempetkeun bala-bala gitu. Ampun Masya Allah. Ari sunah guru urang mah tanya sampe adan maghrib teh tawasulan heula. Tawasulan heula ulah nyowe HP jeung nonton TV. Emang aya aki-aki nonton TV pagaweanna teh. Ngan kana HP gaptek beunanya TV we sasaranna. 10 menit rek adan maghrib tah si aki kasarean. Budak-budak adan subuh. Eta budak lagi kahudakeun ku adan. Hayya 'alal falah. Korenya saya udah alhamdulillah Allahumma lakal hamdu wa bihamdihi wa ala salatu as-salatu khairum minan nawm. Oh, geuning subuh. Buka henteu saur henteu. Kan bagel dituluykeun puasana teh kun tapi ka jam 9 pae. Kalaparan. Ampun Gusti. Tawasulan heula begitu dur bedongkong adan teh ngabatalan cukup we lah sebut dir korma sapotong roti sateguk air istilahna mah kitu lah kantos teguk teuing henteu atuh jogong lah ngabatalan mah meureunnan cai sagelas kolak sapancing cukup samangkok beres ngabatalan ulah waka tuang besar ulah waka makan besar
Maghrib heula qobliyahna aya, qadiyahna aya, dzikirna aya. Tuh. Urang mah kumaha jol bok we dahar wah. Tapi geus kaeungah beuteung teh dicabak teh geus anu yang tarang geus. Geus tos kuang teh wareg beureun nyarade heula. Nya anu bermasalah patongana ka WC heula nyengcre heula. Nu beki udun heula. Keluar teh WC teh waktu maghrib teh urat perot tuh dikirna oge. Nyambung kana Isya jeung tarawih ku sabab wareg teuing tuluh. Komo janten imam berbahaya ulah kawas aya kasus jaya hidayah kolot imam orang teuing tuluh pelepas sujud lila sujudna teh eta kumaha molor jadi sebenarnya imam goler tawas bercepatlah itunya puasa syariat. Lamun puasa syariat hungkul punten saur Kangjeng Nabi kam min shaimin laisa lahu min siyami ilal juwa'ats. Tidak sedikit orang yang melaksanakan puasa tidak mendapatkan apa-apa dari hasil puasanya kecuali haus dan lapar saja. Rugi henteu? Rugi. Haus mah haus, lapar mah lapar, tapi punten teu meunangna naon. Tak kumaha sakitu wayahna sanajan hese keleke hareudang mayeunya kesan jeung perang oge kudu dilambari ku puasa nu kadua nyaeta puasa thariqah. Puasa tarekat. Ari puasa tarekat mah nyaeta ayyumsika jami'al adaihi anil muharramat wal manahi. Dan gitu wa tamahib minal bukhli wal mithlil bukhli wal kibri dan lain sebagainya gitu. Nu disebat puasa tarekat mah ngajaga diri urang seluruh anggota diri urang di luhur sausap rambut tapi keun kasahan dan sotak tampal tina anu diharamkeun tina anu dilarang ku Gusti Allah. Hartosna soca jeung paninggalna puasa, irung jeung aksina puasa, ceuli jeung pangdanguna puasa, paham jeung omonganna puasa, leungeun jeung gepatna puasa, suku jeung lengkahna puasa. Puasa panon teh main cek para di baheula ujang nyai eta panon teh ulah satunggal tingali na ari lain tingalieun biwir ulah saucap-ucapna ari lain ucapkeun ceuli ulah sadang-udangna ari lain dangukeun leungeun ulah sasok cubak-cabakna ari lain cabakkeun eta curug ulah sacolak colokna ari lain colokkeun lah gitulah pokona mah. Iya soca punten dijaga supados ulah maksiat ka Allah. Lambai sampai seluruh anggota badan dijaga supados ulah noledah apa kana perkara anu dilarang ku Gusti Allah. Iraha ustaz teh puasana teh nya ari puasa tarekat mah teu lami ibu ti mimiti balik duikeun ka maot. Puasa tarekat mah ti mimiti urang balik teu bikeun ka maot. Ira puasa ustaz nya beurang jeung penting. Jadi puasa tarekat mah beurang penting ti balik teu bikeun ka maot. Ari bukana iraha bukana mah di mana urang lepet ka surgana Gusti eta bukana teh. Nah, mata urang wayahna we ieu teh satungtung hirup dalam dunya mah eta puasa tarekat teh ulah dikantunkeun. Terus-terusan kita lakukan. Nu katilu puasa hakikat, puasa hakikat teh imsakul fuad amma siwallah ngajaga hate tina ngaleret ka salati Gusti. Hatena dijaga supados langgeng dikir ka Gusti ta eta. Sariri ngumading sarengkak sapoe pola di mana wae keur kumaha wae keur nangtung geudeuk keur ngagoleng tiap dicepanan kecapletan detik jam detak jantung keempat lengan leka suku keluar masuk napasna leupas dina dikir hatena ka Allah Subhanahu wa taala. Di mana mantap elinganana ka Allah maka bakal boga rasa disaksi ku Gusti Allah. Di mana boga rasa disaksi ku Allah maka bakal isin-sieun ku Allah. Di mana isin-sieun ku Allah insyaallah urang moal tunggul di rarung catang di lumak moal kagokolong kapalang caramah dina harta dina rezeki moal tiluha halal haram hakan. Dina jabatan moal incak bawah tarik atas sikut kanan dan sikut kiri. Kenapa? Karena terkendali nafsu kita dengan saum tersebut. Terus rangkaian dina Ramadan teh nyaeta saum. Kemudian omina naon? Tarawih tadi. Ari tarawih teh naon teh nawafil pasunatan.
Kanggo naon urang ngalaksanakeun eta pasunatan teh keur ngadeukeutkeun diri ka Gusti. Saur Gusti Allah, la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu wa man kana ahbabtuhu kuntu lahu sam'an wa basaran wa yadan. Senantiasa tepat-tepat teu-eureun terus-terusan hamba kaula ngadeukeutkeun diri ka kaula kulu parupa pasunatan termasuk salat sunat tarawih sehingga kaula mika cinta ka hamba saha wae hamba nu Gusti mika cinta ku kaula maka kaula bakal jadi paningalina, kaula bakal jadi pangdamuna, kaula bakal jadi leungeuna hatina eta jelema salamina dibimbing ku Allah Subhanahu wa taala. Nyantarawena ulah gancang teuing, ulah lambat teuing. Ari gancang teuing karunya ka ini. Karunya gancang teuing. Ari pemuda merasa dibawa gancang teh ka hayangna teh. Lamun ayeuna telat teuing, lambat teuing, kurang peserta di masjid teh lalowong. Kunaon kan tara berjamaah di masjid Al-Ikhlas naon imam nage kayawak. Pak yawak kemari akang bismillah nage samenit eta. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nak tungeting darah tinggi lieur, mending kena di itu lah di Al-Mukimin. Di Al-Mukimin mah resep wancang eta imam ti bismillahirrahmanirrahim sanapas di wasol kabeh. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Allahu akbar. Sami Allahu akbar. Sami Allahu akbar. Assalamualaikum tarik. Oke, darurum jeung rereka. Beres tarawih teh karunya di mah gempar itu Kang. Nang harap pengkang aya, nang bubar aya nu beungeun di lempar. Ditanya teh, "Ma, kunaon dari mah?" Budak-budak imam edan. Nyata gancang teh ulah, telat teh ulah, senang. Nya patokanna surela mah cukup we sakitu surela ya cukup sakitu mah. Nya ulah cara di Jawa Timur 20 rakaat 7 menit teu kabudak. Atawa ek nurutan di Mekah di Madinah sarua deui kalah kesel urang teh. Nya sedang we lah gitu. Tapi aya nu ditu mah sok enakeun teh da imam lagi ngeunaheun teh. Betah nangtung di oge. Tos tarawih. Aya naon deui cenah dina bulan Ramadan teh aya tadarus Al-Qur'an, maca Qur'an abi teu ngarti kumaha ieu ibadah sanajan teu ngarti oge. Apalagi kalau kita mau menggali makna yang terkandung dalam ayat suci Al-Quran, kamu naon eta teh kanggo wawasan Quran. Aya naon deui dina bulan Ramadan teh? Aya anu namina i'tikaf. Tapi baru dah masuk hareureuy teh diajak i'tikaf teh, ngajawabna lain-lain. Ya urang i'tikaf paling Ustaz hayang do makam kitu. Itik maleutik do pagede. Yang i'tikaf teh lain saukur cicing di masjid hunkul, tapi urang teh introspeksi nanya kana diri urang saha, asal di mana, ayeuna di mana, kere ka mana, jeung kudu kumaha. Kemudian dina Ramadan aya naon ya? Aya zakat, zakatul fitri, bersihan diri, zakatul mal, bersihan harta, aya infak din sedekah eta nyaeta sebagai wujud nyata tina kasolehan sosial urang sadaya. Dina bulan Ramadan aya naon deui? Aya malam Qadar atau Lailatul Qadar, malam penentuan, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau kita ibadah di malam itu, maka nilai ibadahnya itu sama dengan 83 tahun alias 1000 bulan. Tapi da anu keur diajar torekat geus diajar dikir mah eta teh papangih wae jeung Lailatul Qadar teh. Naon isina teh? Katenangan hate, kenyamanan batin, hatena teh tenang, teu pernah resah, gelisah, gundah jeung gulana teu. Tenang, eta Lailatul Qadar. Di mana orang tenang hati Lailatul Qadar. Lamun hati riweuh keuneh Lailatul Qadar. Qadar dina hirup. Allahu Akbar. Nah eta tawajjuhna hati, zikirna hati, tenangna urang ka Allah ku zikir ka mantenanana eta Lailatul Qadar hakikatna. Tos engke bakal diakhiri ku takbir, tahlil jeung tahmid ngaesakeun muji jeung ngagungkeun ka Allah anu pada giliranna urang bakal papanggih jeung anu ngaranna Idul Fitri. Id balik fitri tina patoro asal mula penciptaan, asal mula penciptaan urang tauhid suci nyaeta balik kana jati diri sebagai manusia terlahir seperti halnya seekor kupu-kupu kadinya lupatana. Tah kan urang teh insan muttaqin siga kupu-kupu. Tadi kumaha kupu-kupu enak dilihat, sedap dipandang. Nya kitu deui jelema anu parantos berhasil di bulan Ramadan bakal enak dilihat, sedap dipandang. Dikarasepeun cariosanana, dikarasepeun pitlakuna teu aya carekeun agama jeung naga.
Lamun ayeuna mengundang keresahan, komo keresahan nasional, komo internasional, wah jadi resah wayana eta jelema. Ku pernyataan statement jelema teh jadi apa? Gaduh. Power teuing sapertos kitu. Aya carekeun agama jeung nagara power teuing. Tah urang mah ulah sapertos kitu, tapi kedah dipandang sedang pilihan seperti kupu-kupu. Tadi kupu-kupu hirupna di taman-taman bunga. Urang oge upami berhasil digembleng ku Ramadan, hirupna di taman-taman surga. Karasepna kupu-kupu mah kitu di taman-taman bunga. Sugana aya di jaringan ulina ka kupu-kupu karasepna teh teu. Nya bener? Tidak. Begitupun kita akan hidup karasepna teh di taman-taman surga. Nah, taman surga saur Kangjeng Nabi, "Idza marratum bi riyadil jannah fartaqu." Apabila kalian lewat di taman surga, maka harus ikut melibatkan diri dengan kegiatan yang ada. Kata sahabat, "Wa mariyadul jannah ya Rasulullah?" Apa yang dimaksud dengan taman surga wahai Rasulullah? Saur Kangjeng Nabi, "Halaqatul dzikri." Taman surga teh nyaeta tempat untuk ngariung zikir ka Gusti. Alhamdulillah. Urang pan ayeuna nuju aya di taman surga tempat dipake ngariung zikir ka Allah. Jadi upami urang parantos berhasil di bulan Ramadan, resepna teh di tempat manakib ke tempat manakib, di tempat hataman ke tempat hataman, di majelis taklim ke majelis taklim, di masjid ke masjid, di tempat anu sae ke tempat-tempat anu sareng. Tuh. Salajengna deui tadi kupu-kupu anu dituang dan naon cenah ibu, kapal bala-bala ge Bu. Oh, sari-sari kembang dituang na kupu-kupu teh. Hartina jalmi anu parantos berhasil di bulan Ramadan tidak sembarangan makan, minum dan memakai, tapi dia hanya mau makan dan minum dan memakai yang punya dua kualitas saja, yaitu halalan thayyibah saja yang dimakan, yang diminum itu. Aduh, barang tomboroning, barang haram, barang syubhat teh dijaga ku urang teh. Ari barang syubhat teh barang anu terpuguh geuningan. Nya, ieu teh halal, ieu teh haram. Jadi di tengah-tengah antara halal jeung haram eta syubhat itu. Bisi kade ibu menakan artos dina saku anu janten carobe. Ibu sok nyesehan banyak sok mari wasola tah sakuna teh gorengan 200.000. Sok disetorkeun ka carobe, pas sok ditilep ku ibu. Oh, tanu pami ditilep teh ibu eta teh ibu kena pasal berlapis eta. Dicana ku ibu 200.000, ibu kena pasal eta teh pencucian uang eta. Lamun di kantongan tah eta penggelapan uang. Lamun dibelikeun baso berarti ibu kena pasal menghilangkan barang bukti. Lamun pasikeun ka caroge itulah istri sejati. Ayolah harus hati-hati ini. Ya, ada uang di meja di rumah 100.000 bulan berusaha, ieu teh nu pembantu, nu si bapak, nu si aa, nu si emak, itu barang syubhat. Ya. Nah, anu parantos janten sapertos kupu-kupu mah tidak berani menggunakan uang tersebut. Ya, boro-boro nu haram, nu subhat oge hati-hati. Jadi dia selalu makan, minum, memakai, mengkonsumsi hanya halal thayyibat saja. Kemudian yang selanjutnya kupu-kupu dimanapun dia hinggap tidak pernah merusak. Sugan aya ranting anu dijajak ku kupu-kupu potong aya tayang tah aya. Ya, selundak apapun tu ranting tidak akan patah dengan kaki kupu-kupu. Hartina jalan anu parantos berhasil digembleng ku Ramadan, maka dia pun dimanapun ada tidak pernah membuat kekacauan, keributan, tetapi dia aman dan mengamankan, menyejukkan dan seterusnya. Yang terakhir tadi kupu-kupu senantiasa bermanfaat mengawinkan putik bunga dengan putik buah yang lain sehingga menjadi buah. Pun begitu orang yang sudah berhasil digembleng oleh Ramadan, maka dia bermanfaat dalam kehidupannya untuk orang lain. Sabda Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah manusia yang memberikan manfaat kepada kehidupan manusia yang lainnya. Hartanya, ilmunya, tenaganya, pikirannya, apapun yang dia miliki selalu memberikan kemanfaatan bagi kehidupan manusia yang lainnya. Itulah karakteristik seekor kupu-kupu. Itulah insan muttaqin, itulah manusia sejati. Mudah-mudahan segala rupi rangkaian ibadah nu aya dina bulan Ramadan plus rangkaian ibadah anu parantos tontokeun janten guru tiasa diamalkeun kurang kalawan sanyanyana sehingga urang janten jalmi anu cager bageun. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saninten puasa dinten dicali para patar hapunten tina samudra kalafatan naik sadok oleh panjang udana abrug-abrugan pidato tengah panjang-panjang pantuangan kabudin kumpul bukan.
Burung irian burung terima kasih. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.